abah teh dina kahirupan teh kantos teu damang teras diwasilahan dilalongan ku cai eta teh dengan water teh awal pisan mah ya bah gaduh ginjal terganggu. Jadi aya sempalan-sempalan batu lah di lebat tanam we ngaleut tilu pH 9 anu botol badagnya 18 liter terus keluar batuna teh huras itu keras mayaknya siga kesik gitu tah dikana emerkeun teh tah diparios deui ka dokter terus daya naon ngan aya pengaruh anu resiko lah tidak terlalu bahaya karena cangkeng jadi getihan eta pentingna mancaurana batu ku ieu ku pH 9 teras lambung anu tadina 20% teh aya nu mus ngageder angen tah ayeuna mah bade nuang naon wae oge kuat sabah insyaallah gitu asal pamere gitu asal pamere cenah catet kuat pamere kuat jadi lambungna utuh deui siapa ayeuna teh teh damang mohon malih sesak napas anu saurna asmanya asma teh turunan memang turunan teh pun bapak tah usah urus tah asma teh ngan mainna teh cager-cager teh ieu teh sababia kangen bater ayeuna mah permanen jabah sehatna saeuna teh ayeuna mah kaanginan ku kumaha oge dina eungapna ge eungap biasalah gitu baheula mah pan nepi ka renghap ranyu nepi ka lenang komo liper nama tah komo tos ngaladongan liper mah sama kakalayangan mancebot asa hirup teu neut paeh teh hostea eta teh bakat kuripuh eta teh katos ngalaman teu damang komplikasi apal aman komplikasi naon nyuntik naon injeksi sama tuh injeksi itu beleguk can diganti tah bah ieu mah pH na teh 11,5 kalaresan ieu nyumpingkeun ahlina nya eta anu bade nguningakeun supados masyarakat teh janten uninga kitu teh bah khasiatna ieu cai tah cing sok kapayun itu ka mana aya jalmina astagfirullahaladzim ari hiakna ka amu ari hiakna geus ka amu eta bungut teh kasep atuh lain hiak salangseng hiakna ieu iya sareng ulah ieu teh nu ti manten teh ayo di BSI teh singkatan naon teh Bumi Sari Indah Kecamatan Muncang baleena juri baleena mohon lepangkeun heula atuh pribados nami saha itu teh ieu bilih gaduh nami da rupi kieu mah rupina teu gaduh nami ya encep teh cobi punten bulan poingan ngajius atuh nami teh ius serius ius naon teh Ius Supriyadin sumuhun tos lami teh dina cai ubar teh Allahu Akbar geus jadi dukun atuh berarti geus 6 tahun barunya 6 tahun jadi dukun cai ieu aduh tah kumaha ieu teh cep Ius ieu memang yang hayang apa ieu teh udah disebutna teh reaksi cai ieu teh apan ibarat kieu ye punten jang Yus urang teh cenah geuning barang tuang teh pan geuning bala-bala ya minyak teh mah nu ngakibatkeun lemak terus urang teh sok nuang geuningan anu pinuh ku pengawet pewarna di jero teh geuningan pewarna pengawet borak formalin wah teh seueur pisan teh anu lebet kana patuangan sigana di tahun-tahun ayeuna mah hese neangan kadaharan anu leupas nyaeta tina bahan kimia teh kitu tanu berminyak mah patromak dikerekes da ku abah ieu mah nyari abah kumaha teh raos patromak teh iya besa abdi harita ngalegleg damarnya
berminyak sempat tromak. Cik ayeuna ku jang ius bias nyebat ujangnya mangga banyak tuh kudu disebut neng waktu LGBT ke aing cepan kena kasih geus kasep ieu mah ya tah gitu tah cep yus cik buktoskeun ieu tah di dieu ieu aya nu ieu teh betadin teh ngalambangkeun mengandung 10% opidon iodin sami sareng racun upami lebet kana patuangan teh bahaya da ieu mah khusus betadin mah obat luar lain beus kang betadin teh umpamana Aladin belegu banyak teh beus umpamana ieu racun umpamana pami dina makanan mah eta aya sepatos formalin pengawet pewarna borak hincu upami masukkan tubuh urang di basket ieu Pak ieu tubuh urang tubuh teh awak urang kosong ya bersih masuklah racun dina makanan pengawet pewarna kela untung ngebohongan pemirtum manya ieu jelema gelas ieu mah gelas ibaratna ngomong atuh ibaratna gitu ieu tubuh urang tubuh urang masuklah racun diumpamakeun ku betadin ieu racun ciso tinggal 5 tetesnya 5 tetes hitung 1 2 3 4 5 nah minumna sehari-hari anu di bumi air mineral naon we isi ulang salah satuna ieu minum aqua nah upami si racun ieu larut janten bening bisa membuang racun tapi upami larut si betadina teu tiasa ngabuang racun kumaha ciso oke cik cobaan cicikeun tah cai nu dina botol teh ikut cai naon we air mineral jika cai kahampangan aman sasmita artinya tidak bisa membuang racun di dalam tubuh kita kayaknya angger cik ulang jampian kuda we cicing dengekeun ieu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah panjang teuing eta Al-Baqarah mah kuat panjang teuing Al-Baqarah kali-kali ngaji teh nu panjang macam si Oke, kita bandingkan ini salah satunya. Nah, ini contohnya nih. Sama tubuh kita dalam tubuh ya, makan mie gelas ya, tubuh kita makan yang beracun, formalin, pewarna, borak, apalagi. Masuk ini betadin masuk ya, racun. 5 tetes sama. 1, 2, 3, 4, 5. Benar 5. Bisa gitu. Nah, ya minumnya pH 11,5. pH 11,5. Sisok eta kemarin tinggalkeun ka sira aman mah banjurkeun. Bening sama bening. Bening teh heran. Ya, heran. Lihat apa yang terjadi cager bening Racun dalam tubuh. Cik. Allahu Akbar. Si racunnya kaserap, makan efek sampingnya kencing. Cik, kita yus. Oh, sama. Aduh, lain sirah ius lagi. Seperti kurinso-nya kayusnya bersih. Nah, jadi heran ya. Serap, maka efek sampingnya. Di sihirnya. Oh, sihir teknologi canggih ya. Sampai dewek. Mati dewek. Yang ini juga sama. Ini apabila ingin bersih, minumlah pH 11,5. Walah. Hanu tadi? Iya. Kok jadi herang deui? Iya. Kebuang racunnya melalui pipis atau keringat. Jadi ketika piceuna teh melalui naon yus? Kencing. Kencing teh pipis. Ngompol.
Gandeng saman. Balik dulu cinta besok. Tekan itu dah mengandung antioksidan. Jadi bisa membuang racun dalam tubuh. Sumuhun. Oh eta teh cik bade tumaros. Kinten-kinten lamun dieueutna ku Aman Sasmita beungeutna bakal robah moal. Lambungna apa bakal robah moal. Lambungna insyaallah. Sababiana geuleuh aing teh. Alah, lain siga. Aduh, zaman Ya lamun nabuh. Ya, Kayak gitukeun. Man, Euy. tak beungeut teh betadinan heula euy. Eta geus beureum da Kang betadin tah. Dek nu beureum ge nyari aman. Nyang Ente, lain ke dewek kata ganti beureum mah teh. lu. Jadi jangan water itu mengandung antioksidan. Jadi bisa membuang racun di dalam tubuh. Racun itu dari mana? Tanpa disadari dari makanan. Dari mana? Dari pewarna, pengawet, borak, formalin dan sebagainya. Tuh, itu. Yang satu lagi. Tah, Yus. Eta mah racun-racun heuh. Ya. Tah kumaha geuning da badedek mah da kabeukit teh bala-bala geuningan. Gehu anu minyak-minyak Anu digoreng-gorengnya. Oke. Gublek. Tak pager pengerekes sih geuning gitu. Oke, kita Cicing apa? ini mikro apa kandungan pH 11 mengandung mikrokluster. Jadi molekulnya leutik, molekulnya kecil. Nah, ini diumpamakan dengan ini sama botol tubuh kita. Itu cek dunungan kajang ada paku segala. Ngilu bodor Yus. Tuh. Nah, ini minyak ya. Minyak bekas ya. Namanya jalantah. Iya, teh minyak jalantah. Ya, kalau di sini jalantah. Ya. Allah kodi. Oh, tah jalan kesehatan. Oke. Bener gimana? Jalan teh tah jalan. Pokoknya mah minyak urut. Minyak ya, yang digoreng-goreng masuk ke tubuh kita. Tuh ngedek Yus. Dawa awewe nu geul. Mun diriung ku awewe ngedek. Nah, lihat. Ini jalantah ya, makan yang digoreng-goreng. Tetep minyak kelapa. Ya, minyak kelapa, makan yang digoreng-goreng, bala-bala gehu. Nah, Yus. Cek perbasa ieu mah dewek ieu. Cenah cai mah teu bisa teteh. Cep Yus. Ada yang bebas. Antong kan baik. Tak itu Yus da umur teh kolot dewek dek mah cenah tangkal albasiah. Oh atuh dek mah pae-pae teh jarara dirabek di zaman baheula. Eta teh minyak cenah minyak jeung cai mah moal bisa ngahiji. Cek saha? Cek aman. Tuh minyak jeung cai mah moal bisa ngahiji. Angremi sakeuceuleuh gue. Cobaan banyur ku eta. Buktikeun minyak jeung cai da. Tuh, Yus. Cik minyak jeung cai kumaha yeuh? Nah, ini yang belum ini menempel di usus. Aduh, diutek-utek leungeunna. Ini lama kelamaan terjadilah penyumbatan darah. Jadi ieu minyak teh di luhur ngambangnya. Iya. Tah lamun dina awak mah jadi kumaha teh? Nu jadi penyakit tina miminyakan lemak teh. Kolesterol. Kolesterol. Geuning dewek kemari nganyuk kastrol. Ulah ngabodor. Aduh, cilaka aing teh ngabodor mah nyatu atuh. Oke. Nempel ya, dina usus, lama kelamaan penumpukan jadi penyumbatan. Yus, Ya. berarti meureun dina usus teh pejit. Ya. Pejit urang teh beureum pinuh lemak. Wah, nya kitu teh. Nyararangsang. Nuhun. Tah, cik kumaha carana teh supaya Nah, ini ada Palid gitu tah. teknologi canggih palit kaheujeun yang bisa minyak dengan air bisa hancur, bisa urai. cik. Sama ya minyak. Nah, ini Mau jalan tah teu mana Yus. nah, ini lihat reaksi
minyak dengan air ya. Ini ya, lihat. Sisok. Loh. Cek Nggak iusnya. kita yus. Jadi bersih. Ngajius yus. Serius yus. Iya. Wah, ius ngajius serius. Lah. Jadi cayus. Jadi hancur. Hancur. Jadi susu ribu. Iya. Diserap nanti. Ieu teh dina awak tengkena teh. Iya. Allah, euy. Ya. Rohaka ieu cai. Yang selama ini kan minyak yang di lambung itu nggak bisa dibersihin. Coba bayangkan apabila di tangan nempel minyak itu dibersihkan kunaon? Ku sabun. Ieu kumaha lamun dina tubuh urang, lambung urang. Atuh ngebaheum mah sabun atuh. Paeh nyaman. Nah, ini solusinya yang bisa menghancurkan minyak. Ieu solasina teh. Solusi. Nah geus diganti. Ngomong heula ka dewek. Nah, insyaallah. Solusina teh. pH 11,5 yang bisa minyak juga hancur. Lajeng kumaha cik hoyong terang ya mamang cepot. Ya. Minumnya ini dibatasi setengah gelas itu insya Allah minyak di dalam tubuh itu terurai kebuang melalui apa? Melalui air kencing. Oh, bener. Teteyus mode penyakit asam urat nu kitu bisa teu? Insya Allah kata jurnal itu mengatakan hampir 150 penyakit wasilanya insya Allah bisa disembuhkan sama setengah tangan. Naon wae tah 150 teh. Mangga Kasebut sebutkan. Obat teuing aman di antara nama nyeri hate, ditolak kurana, teh menjarua atau gering gitu. Turun berok kata made aman gitu tah, burut aman. Ai burut cager man eta nu aman hayang Tapi cager. heula pun bojo diimpus pan baru. Keke na boga bojo sling. Aing mah teu percaya. Tes langsung. Ulo Insya Allah testimoni banyak testimoni yang sudah awakna alah jadi kurus. lain bah geuning boga pamajikan jelema teh nya. Eta kudaekan pamajikanana kawin jeung nu kitu uyuhan. Halus bisa ngabunuh penyakit. Sugan dengan bunuh aman. Sarang upami minum pH 11,5 itu akan merasakan akan ada rasanya tergantung kondisi tubuh. Heeh, kumaha teh Yus? Aya nu rasa pahit, rasa hambar, bau tikotok, Bau aman, bau bau aman. comberan. Bagaimana kondisi tubuh? Kalau tubuhnya lagi sakit, Kita rasanya mau tuak tadi teh. bau tuak. Tuak Ya. telah ieu hasud. Jadi aman bau tuak. Apabila rasanya tawar, itu menandakan sehat. Eta teh lamun tawar mah biasa-biasa gitu ciga-ciga biasa. Biasa-biasa. Berarti awak sehat. Sehat. Ngetes kesehatan orang teh. Nuhun. Inum aja eta. Nanti akan terjadi reaksi kondisi tubuh. Kutan teh gitu. Tah Yus yo. Damun urang teh kudu puguh yo. Cik eta teh lamun mau puguh paukeunana di mana? Meureun lamun menta puguh penteuna di. Teh lamun deuk meuli kudu ka saha Yus dah. Upami bade maok mah di mana? Maok syar'i Yus. Ari maok syar'i teh geuning guak cokot geuningan. Geus kitu teh. Oh, inum misalkeun. Eta misalkeun urang teh cager eta, geus cager teh. Misalkeun si urang teh ampurat. Da gitu we gitu tah. Bagi duitna gitu. Ya. Asal izin dulu bade maok mangga. Oh, pan maok syar'i mah gitu. Assalamualaikum Pak. Punten abdi bade maok eta. Mangga. Nya mangga bah maok syar'i mah dihargaan ya bahnya. Bener. Upami bade meser ya Begitu. hubungi cepot bajidor. Walah, Tos saya, tos siap. Alhamdulillah mesinna tos saya. di dewek aya we. Nanti di lah masih we halieur aing generator Distributor. Siap. heeh
Jadi pada wargi bilih periogi cai ubar cai lanong nya tiasa nepangan cepot bejidor anu linggih di Padepokan Giri Sinar Medal Kampung Curug RT 0 hiji RW 0 genep Kalurahan Warga Mekar Jelekong Kecamatan Baleunah Kabupaten Bandung. Atanapi biasa menghubungi Facebook Cepot Ajang. Atanapi di channel GSM. Ya, atanapi langsung baik di Facebook aya Cepot Ajang. Dah tiasa berteman jadinya. Pilih peryogi cai ubar. Jadi ieu teh cai ubarnya Yus. Nuhun. Sakitu Yus. Alhamdulillah. Dak aman ka harti teu? Bobo saya teh HS. Naon-naon teu ka harti saya teh. Oh tuh ampun kudu kumaha ngubaranana Yus anu kieu. Ieu mah kudu si kumaha lamun caina dimandigkeun ku aman cager mah. Cager sadayana tah mah. Alah, alhamdulillah nuhun atuh Cep Yus. Ieu poinnya urang beureuna ieu danya ka masyarakat, urang teh cai ubar ieu teh nyaeta kangge lanong masyarakat. Nuhun. Teh kitu Yusnya, mudah-mudahan we atuh janten ku wasilahna ieu cai ti Cepot Bajidor teh janten sararehat. Nuhun. Sehat walafiat itu ulah sehat loba kapiat. Itu jag-jag waringkas ulah jag-jag waringkus. Apa jag-jag waringkus? Jag nama ngan gede hutang. Nongtot bool teh budug hapur ciga aman bau teh jag nama si eta mah ngan waringkus. Ta urang mah kudu jag-jag waringkas. Insyaallah kutos ngaleutna cai nyaeta ubar ti Cepot Bajidor. Kitu nya Yus. Strong. Teh tadi omongkeun atuh. Naon ngaranna teh? Strong. Cai strong. Teh kitu. Naon teh? Eta mah noong atuh si teh. Da geus diganti. Amit-amit. Maneh nu sakitu mah. Tayus itu Yus ya. Nun pisan teh Yus ieu kana kasumpinganana gitu tah. Tah eta panginten sakali deui. Loh itu jeung harga sagala. Apaan mau sia teh. Aduh, mau ke syar'i. Mau ke syar'i mah nyaeta ieu sabaraha cenah pangaosna teh mau ke syar'i Yus. Meuli judulna mah Yus. Ieu teh pangaosna teh setengah reterna teh nyaeta 100.000 gitu 500 mili 500 aman eta teh 100.000 sagituna teh Yus ya mohon ya sumping we gitulah kitu kieu mah nya ka ieu Padepokan mohon nuhun Yus ya mohon sama-sama ngapura mah bisa muluhan ka teh ngonang unggul bade jagong arek kecap batu lauk seneng ya aku sero kamari ge syukur aya segala beuki mah teu batu cager alhamdulillah Yus mantap iya aduh teh sakitu bah kumaha ieu abi teh kuat ieu maca prok wae ri abah teh tadi emang nabi teh naon dia tidak kudu barang dahar atuh lain aya nyuguhan moal bah sok riwang cenah sok disapekeurna geus disiapkeun urang dahar nah dahar disapekeurna kudu disapekeurna atuh pan urang di ngobrol teh disapekeurna jadi ameh naon ngarah apal di Bandung teh na oh Allah mata kurang ngecebrek we salila dahar teh di bekalan moal kitu tah sumuh nyah kira sok tutup kayaknya gitu wae bah mohon tutup wae ku abdi closing alhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun pisan ka sadayana ieu utamina haturkeun nuhun pisan ieu ka pangaresana Bapak Haji Amang Solihin anu linggih di wargi Luyu di Padepokanana ieu parantos nyata kabaribinan ku simkuring sapara kanca hatur nuhun pisan Amang nya ku someahna gitu ngobrol-ngobrol bah bari ceurik cenah bah alhamdulillah nuhun Amang parantos nampi abdi sapara kanca atuh nuhun pisan ka tetehna si teteh hajahna nya mak nya bah Yuhan Satya
Sanes anu anu satia nya ka Bapak Haji Amang Solihin nuhun teh hajah nya paran teh jangan pisan ka Mang Solihin teh sabab tapi dipikanya aku urang batur nu cantang tuh teh duduh deui amang ya bawa dikitu iya aya abah mencerita teh sok salah wae tak kitu nyoba atuh nuhun pisan ya ka pemirtu sadayana warga-wargi urang wargi luyu sadayana atuh ka udep desantri kreatif sareng ka GSM Cepot Bajidor Waman Sismita oge Facebook Bah Dodong Kobong Bah Dodong nuhun pisan abah dinum alhamdulillah satia ing rencangan wae abdi bah mudah-mudahan abah sing pokona mah sing sehat abah teh nya jasmani sareng rohani terus diganti di bahula rohanina jasmanina abah teh nya jasmani sehat ari rohana ngeluh rohana lagi sami cing buringkal abahnya amin atuh kecep yus ya nuhun terus ngajelaskeun cai strong Cepot Bajidor Dian Cahaya Wedding Organizer nuhun pisan nondi Kopi Bursel Burangrang Selatan Kopi Bursel Burangrang Selatan halo assalamualaikum Sadeni Sopari Ustaz Deni Sopari lajeng teh apotek pupus gelas apotek Salwa nuhun aduh halo assalamualaikum nuhun oke nasi goreng Waman Sasmita depan IGD Rumah Sakit Al Ihsan nuhun assalamualaikum abah Inara Kopi ya Inara Kopi anu di Jalan Raya nanti teh Arjasari Rancakole di caket nyata kantor Kecamatan Arjasari sadih jadi teh isi ulang Tirta Rela Sagal di mana teh Om Bagus Edel nuhun pisan tos sponsoran Mokad Industries ari CSDW teh kasebut Kape Baso Bah Donol atuh lah oke nyaeta rokosin ya rokok syar'i Billy Priyogi rokosin tepengan baik kerencak kole nyaeta Kacep Bani aduh tiasa di pengersana Bapak Haji Amang Solihin oge aya di dieu seueur ya da ulah rada mah euy ulah pe omongeun euy ulah nyeun pucuk tingirang euy moal ditawar ka dieu dina aya nagina magujrud atuh da sakitu penginten bobor sapanon carang sapakan hapunten anu kasuhun bila aya saur teu kaukur sabdan teu kariksa hampura anu kateda mudah-mudahan tina gogonjakan neme nya atuh sasireun sabeuneureun masing jadi ajakannya da teu ngabodor wungkul teu gogonjakan wungkul tapi geuning aya nyaeta pupujuh jeung pepatah tina Al-Qur'an sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tina tontonan ieu di YouTube para pemirtu sadayana nya Facebook pacebook mudah-mudahan paginten ieu hapunten anu kasuhun tong hilap GSM Cepot Bajidor di subscribe terus deui Desantri Dunia Kreatif Desantri di subscribe tak kitu nanti Facebook pacebookna Bah Dodong di licke jeung dicomen tak kitu atuh sadayana ge atuh deui nya wayang dahar sakitu panginten hapunten anu kasuhun tina tontonan mugia wae sasireun sabeujeureun sing jadi tungtunan Timang Cepot aya peribasa ka sawah rek ngala cacing dijual ka kelontongan nu dakwah mun lila teuing bikin puting keroncongan hayang dahar puncak acara nyaeta dahar pileuleyan jejer usep paturai ngernyet deui
Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.